saya bisa haliber kabeh. Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku Haji Pendi ngobrus ka sumur. Di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha kieu macana 4444. Lamun lobateun 444 opat pikun mah geus kitu mah kolot gitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka Hamidum Majid panjang teuing cenah kiai. Sholawat istighotsah salatu wassalamu ala nabiyyina alika wa ya sayyidi rasul agisti sarian bizan eta ge panjang keneh cenah kiai. Sholawat adrikni assalatu wassalamu tuh jangan ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrikol lati-lati. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot di akhirat langsung loba sholawat banget ketempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi pendi kade cak Kangjeng Nabi kajin cak Kangjeng Nabi sholat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeut na herang amat ya urut daun di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah iya ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi sholawat bae ka Kangjeng Nabi geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholihin tanpa Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi aya hiji lalaki kasep kasep unggal awewe ningali bogoh kasep nu kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasep jelema lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf awewe lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh urang seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar sabalikna ieu aya nu kasep luar biasa kawin jeung hiji awewe biasa kawin daramean barang kawin caritana teu kungsi lila pamajikanana teu bunga teu berag jeung teu katingali bangun sosonoan teu katingali saminggu 2 minggu sabulan pamajikanana reaksi hayang dipegatkeun teu kaharti kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun Masya Allah kasep ku kasepna gagah ku gagahna sugih ku sugihna tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana ya otomatis dipegatkeun lah kawin deui ja kasep meunang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae teu kaharti pegat kusabab kasep jeung gagah atuh kawin deui babari kasep gagah sugih atuh babari atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu alam bisawab
kumaha laguanana coba. Nah menang sabulan awena tetep hayang pegat deui bae. Ih masya Allah barang diteliti horenganan teu hudang. Teu hudang disebutna impoten. Nah jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat. Eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang. Tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten, ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat, diketos lamun aya orkes, moal aya nonton. Moal sebab iman ngajagaan. Tilu aya nu nonton di ketos mah. Pan sareus ya. Tuh aya orkes emang urang di nonton. Nonton teh. Berarti impoten iman. Imanna impoten eta nu geus kitu ngaranna tah. Nah, diketos bahkan tilok aya nu ngridit. Tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun geus sebab tilok daekeun. Urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah. Anu hirup mah biasa. Tah, ieu. Lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna. Nu dibahayakeun ge ku Kangjeng Nabi nu dikhawatirkeun impoten iman. Impoten bobogaan mah teh melah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Deh. Atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai. Urut sekali teu hudang, dua kali teu hudang, tilu kali dipotong punya. Nah, impoten iman nu bahaya ge. Ya, teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mantap. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-bener kenu impoten. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah, orok anjeun anak anjeun iza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun. Ngaranan Muhammad, masyaallah karim. Satuh madu uqbah bakal terpuji gerage. Mantek di ngaranan lah Muhammad. Diketos lamun aya nu lahir ngaranna lain Muhammad diketos. Lamun lahirna bulan Februari Febri. Lamun awewe lahirna Oktober Oktovia. Kolopeking. Tahir lamun lahirna Desember Desi, lamun Agustus Agus. Masya Allah ngaran teu masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah Muhammad Agus, Muhammad Supendi, Muhammad urang mana teh Supendi teh? Urang Vietnam Supendi. Nah, pakaian Muhammad.
pang bagus-bagus ngaran Allah make Abdullah, Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim, Khalik Abdul Khalik. Teu bisa mun pendi mah Abdul Pendi teu bisa. Jurusan. Nah, make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babin saurang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantri nya. Urang tendenan Muhammad Wigi. Muhammad Wigi. Berarti Jawanya Wigo kuduna nya. Wigo. Tapi ti dituna Wigi nya. Panggil ke di akhirat ti heula. Lamun Wigi doang angel nya mangkana geus panas pan polisi teh atuh. Wah, ujianna digarang di akhiratna kieu. Panas nya ta. Tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi. Muhammad Wigi maju ti heula. Maksudna mun ka sorga ti heula, ka neraka ti heula. Oh masalah. Daripada nungguan kebal. Nah, sarua pendi ge. Muhammad pendi maju. Kira-kira kula bae kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba. Pantesna heulana ieu mah. Pantesna asbakat ieu mah. Neraka aneh. Heran kula ge. Heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana. Teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu. Hanya Haji Epi menyahuan jasa ka nyana. Teu kudu mah masyarakat kabehan neraka. Ih, Masya Allah. Tah, cek saha neraka teu panas. Ti dituna. Neraka mah panas kecuali wali-wali Allah. Atau malah wali lain. Kiai lain panas lah. Nah, wasamihi za wadatihi Muhammadan ngaranan Muhammad. Mantap kabeh urang boga ngaran, boro-boro urang jelema baju aya ngaranan, samping aya ngaranan. Lamun orang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama. Tapi orang Islam justru make ngaran kabeh gitu. Surga aya ngaranan kabeh, neraka aya ngaranan kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masjid aya ngaranan, majlis aya ngaranan. Mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah, nu asmaul husna make Abdu atawa tendenan awalan Muhammad atawa Ahmad. Nomor kedua tafaul ke para aulia, para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa, Ibrahim, Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran. Kuari mah lamun aya nu mentang ngaran ya ka Kiai, ka Ki Uding coba ieu mentang ngaran gula. Oh sia, bukan ngaran laki tah we. Lalaki geus lah ngaranna Isa beuh. Bungeun ta masyarakat. Bung atuh Isa mah tembung masih Musa. Bungeun. Hayangna Jeffrey bangsa kari itu tah. Efredi. Teu daekeun kuari mah baheula mah. Atau tafaul ke para aulia Allah, ke para ulama. Nawawi di urang boga ulama, kemudian Maulana Hasanuddin. Nah eta ngaranna tafaul. Ulah sambarangan ngangaranan. Kitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang. Ngaran Aminah loba di urang. Tapi ku hari mah teu daekeun. Budak teh teu daekeun dibere ngaran Nabi teu daekeun. Ngaran sahabat teu daekeun. Masyaallah karim. Ya, kaya urang geus terkontaminasi. Komo kahareupna deui. Urang ku hari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna. Nu baheula diketos suci, murni, bersih, putat kitu keneh.
maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atau ayeuna sing jelgir orang asing atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya encan kaharep ki uding onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui ye cek ieu lain rasaan meureun atuh lain rasaan nya pamajikan geus teu bogoh ka nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana jadi bogona kanu ngora nyana ge kapan nya pamajikan resep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana tah balikan deui urang teh ya kuari boga kangjeng turun ke alam dunia nggak bener-bener kenu infoten iman urang ulah infoten kumaha infoten iman masa kumaha tadi sanajan gelis tapi majikan tetep tadi toel-toel aja sanajan deket ke masjid iman infoten tedaikeun ke masjid sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman infoten madaikeun nya bakal majelis madaikeun Haji Pendi doang anu sering ke masjid mah Haji Pendi mah Masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deulean bae mana kipas cokot kujana sering ke masjid tapi kos gitulah laguanana kuku lagi ditegur sebab teguran masyarakat kieu cenah sok hajeng Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun emang kunaon atuh kipas 3 eueuh kabeh ya Allah akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot bener kunaon tuh dahar dihadet emang rusak cek nyana tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari tah ieu impoten ieu nu kitu garana impoten iman ieu kakarak bab syariat urang lamun di syariat impoten iman Masya Allah permaksiatan moal kajaga lantaran impoten imanna duit bank terus bae kreditan terus bae aya awewe lain muhrim terus bae impoten ngaranna judi terus bae Masya Allah kula sedih sabenerna mah aku mah sedihna unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos ketos mana ketos mana kan di hikmat aya ilmu lompat nak kemana ketos deh tatangga Haji Epi kajen kumaha ge ketos tah ieu ketos sarang pemalingan makana polisi bodoh sebenarnya mah tuh bener lupa tak ketos tilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih iya nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean bismillahirrahmanirrahim ngan teu dibejakeun dong ke ketos nah belah ditu gelam saya sangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu jak ketos deui bae Masya Allah na ieu horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mantak lamun aya kiai geringan bae dipake ka resep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan bae sakanya hoku laki uding memeh lahir geus gering aja geus gering kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kiai teu gering-gering teu dipake ka resep ku Gusti nah ieu ge sarua ieu lamun aya kiai aya santri aya ustad araman kabeh di lemburna teu kanyahoan hebatna teh kiai tapi lamun cel loba nu mabok cel loba nu zina cel loba nu judi robah teu tah hate kiai robah teu hate pemimpin Allah dek nguji ka seseorang dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula dek naikeun pangkat diuji heula tanpa diuji moal naik pangkat eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai geus gilek bae
pilpres geus gilak bae ngagilak deui urang lain bagian kiai pilpres mah bagian polisi bagian TNI sakalian ka neraka jahanam masalah geus kiai aduh emang neraka atuh nu bener mah henteu ngan moal aya aja geus teh masa bodoh sia teh mangsia masa bangsa ka ditulus nah ieu maksudna sing lempeng Ki uding kurang lempeng sebenarnya keur eta beteungna loba duit pamarentahan nya eta mantap kukula dicarekan aduh ieu kumaha mun kabur pae baheula kuari geus diseusuhan ku nya kabeh kuari geus rada nyayan tah mantap wajahna nyai giliran nyai napas kurang kajahoan kukula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah kadeuleu insyaallah kadeuleu dina naon cenah kiai tarangna mah mengkerut tarangna urang kudu boga pemerintah tapi urang ulah milu-milu jeung pemerintah hese tah urang kudu boga sebab lamun pemerintah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPPT urun KTP dan lain sebagainya nagara acak-acakan tapi urang ulah milu jeung pemerintah ngadukung ngadoakeun ulah milu sakitu urusanana mantap kula ba beuh lamun ditampung bae tampung tah ieu momononna ieu atuh duit miliaran cek jana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok tarima bae si jaloba cenah anu narima nah ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu masyaallah subuh jam 7 bae subuh jam 7 hampir teh salat eta dibere saeutik doang eta komumun gede asana moal salat nya mah tak ieu duit tukos karar itu teh ya lain paranti jang jelema anu neuk ngembangkeun agama moal beres moal aya ngeunah impoten imanna nah nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat teh nikmat kadeuleu Allahna Haji Pedi mah karunggoni panu kadeuleu salat teh karunggoni nu kadeuleu ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi umi teh artina teu nulis teu maca sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi umi teh lain bodoh teu nulis teu maca nu mantap Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu nu mantak teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi kolbuna caang deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi deuk ditanya naon Kangjeng Nabi urusan politik ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi politik Kangjeng Nabi Isa kumaha di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam Kangjeng Nabi Nuh hafal Kangjeng Nabi mah caang hatena nanyakan perekonomian ulah perekonomian di zaman Kangjeng perekonomian memeh Kangjeng santas Kangjeng perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi nu jadi presiden ku Kangjeng Nabi geus kabaca di Indonesia bakal merdeka presiden pertama Bung Karno kedua ketiga keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan dibere nyaho wali Allah mah nu kuari bakal kuari masih kene presiden terhormat Jokowi kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus wali Allah geus dibere nyaho ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun caang Kangjeng Nabi mah atuh kacangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi
Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar, mizan katingali ku Kangjeng Nabi, siratal jembatan siratal mustaqim katingali, lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng Nabi, surga jeung neraka katingali, caang Kangjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna kita nuturkeun Kangjeng Nabi, lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang hate. Ieu nu bantak para roek ge ieu tuh bantak para roek. Ya Allah, ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos lalulu. Masya Allah. Ih, teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal. Atuh kula ge sering leungit sendal. Ya kula sorangan. Cek kula sendal ka mana? Cenah eja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah. Anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep ceuli, karesep irung, karesep sungut, berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta caang urang ge sarua bisa nempok. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah saha kumaha numantak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan, deuk aya naon bae ngabejaan, aya anu kaleupasan ngomong waktu deuk gempa, aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi Palu, aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah, lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor be lumpat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong dah jadi nyahoeun tah. Kaji Pendi be pernah dikit Haji Pendi be cenah dagang nanaon ge moal maju cak abah. Sugi-sugi tiba-tiba umuman abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyeun imah kawin deui eta ngaranna maju kan. Ieu mah kan dagang teh sawan itu dijual, mobil dijual, imah beak sapotong deuk ku baju bayu eta bener teh abah barang bah emang bener ih aju ka jero teh abah datang ka kuari bener nyana mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah deh di mana. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikan infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut, dibawa ku layar, dibawa ku iman urang. Ayana naon iman lah anu ngadukung urang, ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe, secantik mana bae awewe, pasti menta diceraikeun. Kitu kene kolbu urang iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah, ngaranan anak make aran make ngaran anu bagus lantaran Kanjeng Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kadua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sepak terjang Kanjeng Nabi, kacekasan Kanjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi ulah hese-hese Kanjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh katigali ku Jabir bin Abdillah. Be Kanjeng Nabi karunya amat, mana kesangan mana capek, akhirna bebeja ka pamajikanna, neng geulis ka pamajikan aya naon Kak? Kanjeng Nabi bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang Kanjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon? Aya cek nya gandrung mah. Geus urang jieun mangga ke kakak yeuh cak Jabir teh mencit embe aya anak embe mah. Geus dipencit kunyana anak mbekna dipasak, gandrungna dipasak, ngan saleter gandrungna ge dipasak. Harewos bae Kanjeng Nabi na harewos cak pamajikanna, diharewos. Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna ge. Oh insyaallah cak Kanjeng Nabi gara pasak bae langsung udang Kanjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdillah keur masak jang urang, hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakilas 1000. Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang.
di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon Kak aduh ieu Kanjeng Nabi cenah bebeja kabeh atuh tadi diharewos ieu geus diharewos tapi jala datang ngomong bae titah kabehan wah ieu mah kiamat sugro cek ini aduh pamajikan geus kieu bae masyaallah nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae nah naon ge nyalahkeun ka salaki bedarder eta di mah tadi geus harewos ci cek Jabir enggeus atuh pan 1000 emang lu kumaha ngagotong imah ulah kitu ribut pamajikan jeung salaki eta ya ti dituna berarti eta namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel aman kan asal ribut ka masjid ngagolel mantak besi diketos di dieu aya nu sok sering di masjid nah eta lah ieu akhirnya Kanjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dina ka imah Jabir bin Abdullah Jabir geus di kamar kieu bae kumaha lalakona ieu cenah kumaha lalakona ieu asana beak jeung kastrol-kastrolna segini ya Allah Kanjeng Nabi datang ka dinya mana ulah waka dikaluarkeun ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kanjeng Nabi cek pamajikan Jabir ta ieu ke kukula cek Kanjeng Nabi beres ditinggali ku Kanjeng Nabi langsung diangkat antri sahabat antri kabeh siapkeun wadah saurang-saurang ka dia maju saurang-saurang siblek tak maju siblek pek maju eta pamajikan Jabir kieu bae antu beak-beaknya kitu beak-beak tuh beak-beak tuh sep-sep cek Jabir masyaallah terus be 1000 jelema beres kabeh dahar sebeuh kabeh ieu dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh tercoceng setik-etik aja masyaallah lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg cenah nyeun warteg cenah geus ya Allah ya Rabb saang hatena ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun beki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Manuri putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter caritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah aya tangkal cau dituar ku nyana dicacak dibawa terus ka dapur gegeran semur sebet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur biasa be tutupan ngan engke nu mawana kula cek Herun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodogol cau dikitu-kitu jadi daging Haji Pendi mah daging dikieu-kieu jadi sagu parah ya nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen kula jeung abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam setengah 10 8 9 setengah 10 2 jam setengah ke Banjar teka harti 2 jam setengah can aya tol teka harti kajian kumaha ge kula digerokeun saya abah cenah kula tas ngaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae masyaallah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk bada zuhur ngan dahar heula tos dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ke Jogja teh ya 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar ge encan teu kaharti horeg aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar geus bae ka ditu mah bejaan direkam kan musia bahaya geus
saya bisa haliber kabeh. Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku Haji Pendi ngobrus ka sumur. Orang kumaha nu macana ya Allah ya Rabb. Nah iyalah orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara atuh pasti, nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti. Nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah. Tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam. Set. Langsung di batu Quran. Ini kumaha coba? Haji Pendi pernah nurutan. Nah, kayak dekat Banten cenah jalan sumur. Blas. Di Banten eueuh dirinya teu muncul. Atuh kudu aya babacaanana. Da ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah. Jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang. Urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate. Geus caang hate, buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we set balikeun selesai. Tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh cak anakna lagi ngapain bah baca koran. Waduh mobil terbalik bah atuh bacanya terbalik. Geus pikun goblok. Atuh lain tibalik bacanya salah. Ese jeung nu pikun mah ese. Masyaallah karim. Sakalina maca koran pan teu beres nya maca. Ada berita apa bah cek anakna? Ini berita mengagetkan cek anakna. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Pah masa ieu mah heran dokter bisa lompat kabakar mayit. Lah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, caangkeun hate jang nyaangkeun hate moal bisa babarengan jeung polisi, moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI wah beuki parah, jeung pedagang karung wah moal bisa. Sekolah ti SD datang ke SMA hayang bersih hate tidak ada jalan, moal bisa. Hayang bersih hate kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya guru sekolahna ge melegpeg. Nah moal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor, kuliah di mana we hayang cang hate moal bisa. Cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah, meraktekeun mah moal bisa. Nah hayang cang hate mah ieu tah di majelis taklim pesantren mondok. Pesantren caang hati. Masya Allah nu mantak beda jelema nu pesantren jeung anu teu pesantren lain deui. Nu pesantren mah nu pesantren geus aya ilmuwan wajin babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding teh balik pesantren teh emang haju nyieun pondok henteu dagang heula nya Jakarta eta nya tapi teu maju-maju dagangna hutang ambalaya gas cek nya aing bagian meureun dagang mah bisnis lain boga mobil ngajual mobil bagian cek nya kakarak nyieun pondok. Nah ilmu lain deui Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah kitu keneh bisnis teu dimajukeun lain eta nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji mulai nyaangkeun hate tempat nyaangkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Kiai Golkar mah melegpeg sarua bae
cenah PDI waduh sami mawon gua cenah mah PKB wede pada bae ge lah iya oh lame abres iku mah ora beres wah ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar nightclub dan lain sebagainya Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting nyahoeun loba nu maksiat tengah peuting emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat-tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia Allah cacak-cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti dipepelingan ku hadis kitu keneh dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan 3 kali sintrek 4 kali tampiling anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah terus nasihat terus kadieuna terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah disunamikeun ku Gusti Allah urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu Allah waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus nomor kadua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun ruh Mama Ilyas naik ka langit maot roh kadeuli roh mentak haji pendi ge kapeung waktu mah nyahuan aya roh maju ya emang bau hitut cekeuna ieu teu lain roh teh mah angin seger tah ieu teu beres haji pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah nah eta roh bisa katingali ya Allah ya Rabb lamun jelema geus bisa nempor roh berarti geus lain cara ulang alamna aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat bae cara urang aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah naik deui nya naik ka alam lahut eta mah geus lain caritakeun ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo Masya Allah karim aya kene ku ari ge lamun nu kitu Banten ajur Jakarta ajur nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi di ditu lain polisi dieu polisi dieu mah biasa-biasa bae polisi di ditu nyaritakeun ka kula tek ngajak maksudna ku kula caritakeun Pak
begini ya, kiai itu ada macam-macam, kiai nyana kagetin. Oh iya amankan kiai yang seperti itu, paham nyana. Siapa saja kiai nggak tahu, yang penting kiai yang begitu amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna. Ngan nu pantes ti heula maot nu ngora anu kolot. Kula mah deuk nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha? Urang doakeun mudah-mudahan tere amin. Sakuda nunjuk kaki uding, atuh teh mah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah, roh para syuhada nikmat. Syuhada teh jelema nu marat syahid, perang di medan laga, kadeleuna nyeri, padahal marohna diangkat ku Gusti Allah ka surga. Kadeleuna menyeri padahal mah geus nikmat. Aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah, etalah jelema mujahid fisabilillah. Loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya, hiji al-mabdun teh jelema anu nyeri beteung. Dua rupa nyeri beteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun, aya anu mules bae maot, eta ge syahid kan. Nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah, awewe ngalahirkeun maot, syahid. Mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeulem syahid. Aya deui nu gorik teh anu kakerem, eta ge syahid. Jelema nu ragag taradi ragag ti luhur brek ka handap paeh syahid. Jelema nu li'ilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi, di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid. Loba nu maot syahid teh. Tuh nya, tinggal urang ye. Urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid. Ya Allah ya Rabb. Hebat eta jelema lamun maot syahid teh. Hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang, jeung ulah waka perang, jeung ulah perang dan naonan perang. Ngan ngelompokeun diri urang hayang maot syahid, geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid. Alhamdulillah, kos ngaji bae. Ulah babagi jeung dagang. Kecuali dagangna jang nyeun majlis. Tuh, aya henteu. Haji mah can nyorang ngadenge di pondok sugan gitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deung naon tuh. Ieu keur ngabagikeun zakat jan teh. Malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieu tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus, minimal tafaul. Kadua, tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah. Abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana? 4444. Lamun lobateun 444. 44. Pikun teh mah geus kitu mah. Kolot kitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat. Sholawat nu mana cenah kiai? Nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur. Nariyah nu resep nariyah akur. Henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang teuing cenah kiai. Sholawat istighotsah sallallahu wasallam dari mafillah alika wa yasidir sulagiti sarian bizan. Eta ge panjang kene cenah kiai. Sholawat adrikni assalatu wassalam. Tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrik lati-lati. Tuh atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot, di akhirat langsung loba sholawat beungeut ketempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Pendek ka dieu cek Kangjeng Nabi.
Kajin Kangjeng Nabi salat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeutna herang amat ya urut naon di herang. Ku Kangjeng Nabi ditanya ieu, bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu. Herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah ieu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi. Sholawat bae ka Kangjeng Nabi. Geus sholawatan nu urang resep. Eueuh hiji jelema ka surga, eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi. Eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi. Eueuh jelema diangkat jadi solihun tanpa Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah. Urang nyaho salat ti Kangjeng, nyaho puasa ti Kangjeng, nyaho zakat ti Kangjeng, nyaho bener ti Kangjeng, nyaho salah ti Kangjeng, nyaho sagala rupa ti Kangjeng. Waktu sangat wajar orang ngayakeun maulidan dibidahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah, dibidahkeun ku Persib heug jang Persib. Kajeun ieu mah tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah ala kadar lalagaan leuwih gula we ngaji lalagaan tadina ge naon kitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding, akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan be ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat. Jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae. Diledekan kukul mah masih hayang cager emang deka mana. Nya teu bisa ngajawab nya. Heuh nya deka mana? Paeh balik ge kieu. Yeh cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua. Ngora ge paeh bae cek nya. Atuh. Nah ieulah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia infoten iman. Kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman orang infoten. Disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener. Sebab urang bakal maot, ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun, segala rupa ditinggalkeun, nu milu ka jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oh seberapa lain di dunia lain di akhirat bae eta kos kitu di dunia. Urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene. Amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene. Dongengna ramai sebenarnya tekarak inget eta ngan kulantaran geus jam 12 kaira deui dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng heula ieu dimimitian ku Kangjeng. Urang loba ya dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah. Muhammad emang kaulah ngadamel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngome cincin sagala urusan umat. Kangjeng Nabi kutuk ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna. Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu. Encan para sahabat Sina Abu Bakar encan sejen mentak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah karasa ku urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon kitu ngarasa amal bagus ti Kangjengna keneh. Lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000-an amay ya'mal mayamal miskal khairan ya roh terus dan segala orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng. Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman geus puguh ka Kangjeng ieu ka para kekasih Allah lagi luar biasa. Nah ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar empo cangkeun hate urang nya ulah jadi impoten iman urang
asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah. Urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikan jelema anu sholih an sholihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema sholih sholihah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali ya mah ya pedagangna pejabatna polisina abrina kabeh mudah-mudahan urang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Sadajan urang neraskeun pangaosan urang mepet hujan heula. Doana anu bakal dibawakeun ku Kiai Haji Supendi urang ngaminan kabeh. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Orang baca doa teruskeun Rabbi firli barang wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manjur oge Haji Fendi. Sakieu manjur masyaallah. Ngadoa deui apa? Ya be hujan cuma eta kene doana eta kene. Ya Allah ya Rabbi. Hujan kan? Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Dina wengi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman ngagungkeun tur ngamulyakeun kana dilahirkeunna jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu urang berharap ka Gusti Allah mudah-mudahan urang jaga di akhirat dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah berkat doa Kiai Haji Supendi hujan bisa dipindahkan. Jadi lain hujan dieureunkeun tapi pindah, pasti di hiji daerah aya nu ngagebreg hujan. Lamun aya nu kabanjiran tur aya nu kenteng nararagagan, tinggal nuduhnya na bae. Pernah terjadi di Padarincang. Di Padarincang haul Ki Suhaimi hujan gede luar biasa. Akhirnya pas Kiai Haji Supendi ngadoa hujan reda, alhamdulillah. Etalah nu pernah terjadi babanjiran teh, nu aya nu maot nu di mobil teh. Mantak ka polisi geus ulah hese-hese tinggal nangkep. Iya. Tapi ye sajam doang ge kurang ye hujan deui bakal. Sebab di ditu di ka dieu gede hujan ku urang itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meme nyaritakeun maulid besi di Cilongok aya nu hajat di mana bae ya panggil ya. Maksudnya besi hayang eureun hujan ngan kukudangna gede. Ya nama teu beunang teu diberkatan aju hujan deui bae. Lamun urang kamari maulidan pertama di Asem, alhamdulillah nyaritakeun tentang bahwa Kangjeng Nabi urang eta ternyata horenganan leuwih ti heula. Diciptakeunana tur diangkat jadi nabi nabatan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Diciptakeunana ti heula tapi diturunkeunana pandeuri. Dina kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya Nabi Isa alaihi salam. Zaman Kangjeng Nabi Musa agama ngaranna Yahudi. Kitabna Taurat nabina Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Di Taurat geus dijelaskeun bakal aya nabi ngaranna Isa. Di waktu turun Kangjeng Nabi Isa, alhamdulillah agama ngaranna Nasrani. Kitabna Injil, nabina rasulna ialah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di kitab Injil geus diterangkeun berikut di kitab Taurat jeung Zabur engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasrani teu salah di zamanna, Yahudi teu salah di zamanna. Ngan mun kuari di zaman Kangjeng Nabi Muhammad masih kene Nasrani jeung Yahudi atuh kadaluarsa. Kadaluarsa. Di zaman itu mah bener, di zaman kuari kurang bener. Sebab geus aya Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi nyaritakeun memeh Kangjeng Nabi turun teh aya zaman fatrah. Zaman fatrah teh zaman pegat syariat. Sabara tahun zaman fatrah 500 tahun. Di saat 500 tahun teh setelah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke langit, jelema acak-acakan. Didinya Taurat dipake deui sawareh ku Yahudi, Injil diteruskeun sawareh ku Nasrani. Dimodif, ditahrif, dirubah-rubah kumaha kahayang.
akibatna 500 tahun tersebut teh masya Allah nu mabok ambalaya kacilongok-cilongok nu mabok tatangga Rusdi marabok tatangga Haji Masuri marabok si endul manggeus bogoh tama biang nyana pengedarna cepu nanya sial sindul aduh frustasi gara-gara ngabengkel hese jadi cepu tewa kabek tuh itu mabok di zaman Patra diteruskan kurang Cilongok ngan untung lain orang Cilongok asli KTP nama nu Lampung anu Palembang orang Cilongok nama leuwih ti heula Gusti Allah nu agung asa zaman Patra baheula zaman Patra seperti kitu orok mabok remaji mabok geus puguh kolot etalah zaman Patra jelas syariat asal geus mabok bae atuh geus kabelah ditu nanuelan simba ya Allah ya Rabb jadi di zaman Patra mah percis kos hewan aya gejak kotok endogan aju nijileung leuman kemudian megar terus di Paraban ku indungna gede anakna jadi jago tekebel indungna ditumpakan sial tak kotok masya Allah atuh kunaon di Cilongok jadi kos kitu kuari na'udzubillah min dan lain di Cilongok ieu Cilongok itu Cilongok ieu memang biangna Gusti Allah lu agung zaman Patra seperti gitu embek reuneuh anakan Paraban ku indungna gede embek lalaki embekna ngomong ke mana mak tiris mah siap ka emak ih mah tiris neangan sejen lain gitu mah mendingan emak bae lindek mama sial tak embek goblok ya Allah ya Rabbi atuh neangan ka itu cek seman ulah di ditu gili bedan di aing baik lah mak si mana nonggeng deui sial ya Allah ya Rabbi eta zaman Patra mah seperti eta anak ka emak ka anak bapak ka anak dan selanjutnya eueuh syariat Patra ngaranna ge masya Allah karim kunaon haju dilanjut ke zaman ayeuna zaman Patra syariat lumayan gapleh ambalai judi eta endul nu mantap gendut balak genep malulu ya Allah cimplong kunyana dileg-legan mantap eta lamun ngising deuleu ge waduh nah iyalah zaman Patra geus araya kabeh kuari nu ngaran mabok zaman Patra hambalaya berjamaah saimah sakampungna kemudian zina kitu keneh zaman Patra mah kitu keneh judi luar biasa pembunuhan nu mantap nyana di ditu nyieun kapilah makin loba kapilah makin kuat nyana persatuanana ketika kuat persatuanana nyana ngadominasi ka rombongan jeung kapilah anu leuwih leutik dijadikeun mangsa lah kapilah nu leutik ku kapilah anu gede teu aya hukum syariat nu aya adalah hukum kekuatan disebut rimba mana nu kuat mana nu gagah etalah nu menang kitulah seputar zaman Patra perlu dikanyahokeun memeh turun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaranna zaman Patra
saat di negara unggal negara sadunia teu jelas leuwih-leuwih di Saudi Arabia Jaziratul Arab dimimiti Mekah, Madinah, Syria, Baghdad, Yaman terus jelas. Maka tanggal 20 April tahun 571 hari Senin Allah ngalahirkan seorang manusia afdalul makhluqat Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nuti ditunati Kangjeng Nabi Adam terus ka Kangjeng Nabi sis naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zukriyah wa khusuhal qaribul mujibu bi an takuna ummal lil Mustafa terus pindah min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin pindah datanglah ke Sayyid Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah sperma Kangjeng Nabi aya di dirina eta Sayyid Abdullah Masya Allah kasep biasa aya sperma Kangjeng nu bakal dijatuhkeun ka Siti Aminah. Masya Allah eta awewe teh teu kuat hayang neuli Sayyid Abdullah datang ka ngaririntip aya nu teu dahar sapoe-sapoe ting asal neuli Sayyid Abdullah seubeuh aya nu 2 poe da peuting asal neuli Sayyid Abdullah geus seubeuh bae ku kasep-kasepna lapar leungit neuli kasepna Sayyid Abdullah lain Sayyid Abdullah na tapi aya calon Kangjeng Nabi nu aya di pundakna nu aya di punggungna kabawa ka asep awewe anu saminggu teu dahar asal lapar neuleuh beungeutna seubeuh asal lapar neuleuh beungeutna wareg. Masya Allah ieulah kaistimewaan Kangjeng Nabi urang kakarak aya di awak Sayyid Abdullah bae geus kos kitu sabalikna urang keur seubeuh neuleuh haji pendik Masya Allah lapar haju neuleuh haji Masuri waduh tambahnya laparnya belum bagus itu sebaliknya teman orang kerja bener Haji Masuri Masya Allah azana henak gitu aya nu kos gitu jelemanya diciptakan ku Gusti Allah asal neuleuh henak geus bugus ieu mah macem-macem sakitu dijasan ya tuh tetep enak bae Masya Allah karim. Nah iyalah Sayyid Abdullah begitu Sayyid Abdullah langsung nikah jeung Siti Aminah kemudian jima pindahlah sperma ka rahim Siti Aminah ngahiji jeung ovum ngadadak Siti Aminah pikar sepen jelema eueuh jelema anu henteu seneng ningali Siti Aminah resep mantak awewe lamun keur hamil kadeleuna geulis kadeleuna geulis bae heran budak santri mah hajuna resep kanu reuneung bae heran atuh ka kebo-kebo reuneung resep budak santri mah sia jasa meureun kebona eta geulis meureun anakna asal deuleu nu reuneung bae ya Allah ya Rabbi geulis amat tak kebo atuh ciuman ku si Allah beda sinaran Siti Aminah luar biasa gelisna ka bina-bina Masya Allah karim dicaritakeun terus dina berjanji mah bulan kahiji bulan kadua bulan katilu bulan kaopat bulan kalima sampai bulan kasalapan hartina per bulana ieu kadatangan nabi impian-impiana kapanggih para nabi eta lah nu sok ngayuni ngaranna mentek lamun awewe keur hamil teh ngimpina aya nu ngimpi kaisingan kotok ieu teh kotok anakna bakalna ieu teh kotok ayo ni teh kotok mah pan boro-boro di ditu di meja ge dicempal bae pan teh kotok di kursi
dicempal tah lamun aya jelema geus yuni teh kotok geus kajen teh yang di imah sorangan ku indungna nyingkir sia yuni teh kotok eta geus kubuh babaturan disingkir-singkirkeun bae teteh yuni teh kotok nu bagus mah yuni kembang mantak tandian ku kembang jadi dukun ieu mah tuh supaya bagus lain kitu keur hamil bacaanlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim terutama salakina pamajikanna hamil sok ngedengeng bacaan ku salakina udah pakai baju geus wadoti lahiran ieu mah Masya Allah dek dibere jampe ya set bacaan وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها sampai selesai tiupkeun kuari ti dia ti luhur heula ka handap atuh geus sakitu kumaha kuari bacaan deui وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين tiupkeun kuari teh handap ka luhur Bismillahirrahmanirrahim وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا sampai nu tadi kuari tilu ka dieu gede ka handap rada leuwihan saeutik leuwihan maksudna abeh babari kaluarna abeh ngeunaheun abeh ulah aya kendala eta jampena catet eta di samping keur hamil bacalah surat Yusuf abeh kasep kos Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf kan kasep ibarat samangka dibelah dua sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf sabelah deui kabehan urang kabehan itu untung rusia irungan ge petet-petet gitu sabelah samangka ku kabehan urang Masya Allah tuh Kangjeng Nabi Yusuf mah samangka sabelah ku sorangan loba nu kaedan-edanan ku Kangjeng Nabi Yusuf Masya Allah nah iya awewe seringan maca surat Yusuf salakina gitu kene seringan maca surat Maryam nah nu tadi etalah jampe paranti nu hamil Siti Aminah ditanya kumaha ieu ketika hamil apakah karasa hamil teu karasa nanaon sugan karasa berat Masya Allah cek Siti Aminah teu pernah ngarasakeun berat saeutik ketika aja walamma tamma min hamlihi syahrani ila masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah barang 2 bulan Siti Aminah hamil ya Karim Sayyid Abdullah na wafat maut Sayyid Abdullah nu kasep teh di Madinah budak di jero beuteung geus teu boga bapa pinabieun pirasulin Allah nu ngatur boro-boro harta kakayaan bapa nage maut di Madinah kumaha Siti Aminah ketika maut ngadoa langsung ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin Gusti maha sagala-gala tumpuan abdi salaki anu direncanakeun ku abdi bakal ngurusan anak tapi kehendak Gusti lain abdi pasrah segala rupa ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya mungkin ieulah anu terbaik pikeun abdi jeung anak abdi seuri Siti Aminah seuri sugan ceurik Siti Aminah henteu pasrah ka Gusti Allah percis ku Sunan Cilongok we kitu Sunan Cilongok kitu tenang we sia kurang seserian we geus boga nu anyar sial jasa orang Cilongok pisan
gorengan selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Kontu tama intermezzo tama. Tuh, setelah selanjutnya dan selanjutnya nayalah lahirlah Kangjeng Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin sakumaha tadi dicaritakan. Begitu borosot lahir ke dunia sinar cahaya nyorot saimah-imah terus kaluhur. Urang Mekah kaget aya cahaya anu luar biasa. Lamun urang geus ka Mekah ieu Masjidil Haram Baitullah naik ke arah wetan eta di dinya aya Maulid Nabi. Tempat lahirna Kangjeng Nabi masih aya ayeuna. Didoser geus puluhan kali didoser dek dileungitkeun ku pemerintahan Saudi Arabia, potong doserna. Urang Arab kan Wahabi. Nya nama teu percaya kana karomah-karomah. Nya nama teu percaya kana leluhur-leluhur kos karar itu dek dipiceun. Tapi kersaning Gusti doser parotong bae. Nah, ti kerajaan Salman nu ayeuna bakal berubah insyaallah. Saudi Arabia kuari dek berubah menjadi Sunni. Wahabi bakal dipiceun mun ieu kesampean insyaallah. Jadi engke bakalna urang mun ka Mekah ngeunaheun ziarah. Haji Mazuri mah keur matu bagi ziarah di Mekahna, haji ku Wahabi diulah-ulah atuh kamayangan sakjana. Aing mah ngeunaheun sakjana. Tapi engke mah bebas ziarah insyaallah. Kuari anu di penjara geus 200 pangeran. Tembak geus genep pangeran. Bahkan masih kene aya 100 pangeran bakal dipenjara. Iyalah biang-biang korupsi di Saudi Arabia jeung biang-biang Wahabi. Insyaallah lamun ieu laksana bakal berubah menjadi Sunni ahli sunnah wal jamaah. Sebab diteliti ku Raja Salman kekacauan ternyata adalah ti Wahabi. Saat di Indonesia kuari keur nyebarkeun Wahabi, justru di Saudi Arabia kuari dek ditumbangkeun ke Wahabianana. Kersaning Gusti seperti etalah. Nah, langsung diurusan nu ngabidanana ge langsung Siti Asia berikut bidadari secara gaibna tidinya langsung dibedong disusuan langsung ku Siti Aminah nu pertama sehari 2 hari kemudian disusuan deui ku Siti Suwaibah. Siti Suwaibah ieu jariyah Abu Lahab. Abu Lahab boga amat ngaranna Siti Suwaibah. Ku bungah-bungahna Siti Suwaibah dipanggil ka dinya nyusuan. Saenggeus teh nyusuan nyana bebeja ka Abu Lahab. Tas mana anjeun? Aminah ngalahirkeun anak kasep jeung lucu. Aju kula milu ngurusan. Cik Abu Lahab teh ieu nu aya di Injil teh anu bakal turun ti Abdullah jeung pasangan Aminah bakalna lahir seorang nabi ialah Muhammad. Cek Abu Lahab bungah amat ya Allah geus lahir ke alam dunia. Suwaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bungah-bungahna. Kula boga alo geus lahir geus pokona mah maneh merdeka. Nah ieu ku bungah-bungahna Abu Lahab jariyahna nu ngaran Suwaibah nyusuan Kangjeng Nabi padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun. Bari Abu Lahab teh kaditu namakan jadi musuh Kangjeng teu iman nya nama kacaritakeun jaga engke di akhirat. Abu Lahab teh kan dikanarakakeun. Tetapi keunikanana asal poe Senen nah ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bungah-bungahna lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu iman nya ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen. Atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge pokona mah geus moal ka neraka bae lah endul ya endul
anu tadi tukang gaplet ya sorga dul ke sorga dul Masya Allah bahkan nyana jadi pamimpin ke diri itu jadi pamimpin ayo mana anak gua anu make balak genep teh sorga cek malaikat gua jadi kos kieu teh ya lantaran cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacak-cacak Abu Lahab ngan sakadar bunga kulahirna hungkul tanda kelahiran tanda kabungahna lahirna Kangjeng Nabi diperdekakeun ngaran Suwaibah sebagai jariahna di akhiratna datang ka ditiiskeun poe Senen Masya Allah tuh komo urang baca sholawat ja urang mah osok Pak sanajan bari tilu ge tilu tas salat tilu osok tilu mah benernya anu osok mah aja masuk sabaraha bangun tilok gimana lebeungeut teh kadeuleu tilok asal tilok lain deui sinaran sok maca sholawat mah asalna ieu Masya Allah karim dumadak ulah datang teu dadak teu maca sholawat jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawat mah poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan heuh nya jeung teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejeuna nawarkeun imah ayalah babaturanna ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa kula hese jang dahar-dahar aja anak genep maksudna ieu deuk dijual teh deuk dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar lamun eueuh jang dahar ke tungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 tek geus gara ka imah lan gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti dahar dibawa ku nyana kakarak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kuruma neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae cak yana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat geus neuleuh deui kicep deui neuleuh deui kicep deui ka roti cak indung nanti abeuh kula geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun deuk turun deh hujan geus kajeun angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggupeun mesti ngagebrek burung teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah heula ka Syekh Nawawi matak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta ke Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya warji cak urang Arab eta deui doana deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh mentak pernah diputat hajat kemudian manggil Haji Pedi mamacana hujan kemaribis Haji Pedi dipetakeun doa moal gepreg datang ka subuh tama Masya Allah datang ka ieu rarungka dia tidak atuh nya balik ditutup baca dari berberkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta eta kos kitu cek nya pancen dibaca ku kula menjadi kos kitu doa atuh salah nyambatnya terus aya tuh gerimis letik tuh cek kula ge setengah jam bener bae
guys coba cepet bae nu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus deulekeun ka roti bae eta anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si Nyai aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah cekeun jadi bikin kabeh kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing manteu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih di jeung Sufyan can baliknya na emang ada pan teh can dalahar anak dibikeun ka bakal tobara main cekeun kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banak wallahu alam di mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beuji nu bener ieu masyaallah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang-lempang bener di imah bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nya datang ka dia dipeluk ku pamajikan kak Masya Allah ya kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi aya tamu ka dia cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit-duit tadi dibagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku saha cenah titaku kakak aing bingung ieu ka sia kumaha lalakon Masya Allah karim geus kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti eta lah dititah ku Gusti Allah ieulah kajadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat bae tadi Masjid Bangona segala apa non gitu ngar ketua maraca sholawat beta bangunna bari geus lale ieu teh ku rokok tapi tah ieu aturan mah di masjid itu baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji ayo di masjid teh maca sholawat deh kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tah ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus beuting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat puguh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sholawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kabagusan sholawat tetep eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji kitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca diteangan amal nu sejen dikorekan eueuh ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen buku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sedekah kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sedekah roti nujang anak pamajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sedekah tur nyana
ngecelakeun cai mata neuleuh fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana ge ceurik. Nah aya ieu amal ieu timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng 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 nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kebudi etek jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah masyaallah masyaallah. Nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kubaya tetap aya lempeng kieu mah encan boga maziyah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik celak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakene sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere. Nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tina maca sholawat daek mere lamun urang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah. Lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pamajikanna ka sabaraha ieu salat ka tuh gara urang salat neng ulah mikiran kula mangke deui salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan da lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya masyaallah karim na iyalah maziyah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ieu lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditonton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahna nya imah tiis maksudna tiis da ka neraka tiis teu ngajawab ya ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua nu hiji ngabaringkeun nu hiji melek dadana ka dieu Siti Halimah teh kicep-kicep kieu bae ningalikeun berikut dulur susuna ningalikeun bae kaget Muhammad dibunuh
Siti Halimah ningali kaget ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek mantak kurang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alit batas didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan Siti Halimah kaget kasieun sanggeusna kasieun maka Siti Halimah sadia ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah hujan geus mulai dek turun deui ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas bulan di dia ke mana ieu ke mana ieu malam naon ieu aing mah jadi sekretaris teh araseun biasa heran aing mah teu nyaho jadwal ieu malam naon malam 1 ieu dilanjut kakarak datang ka tahun kalima Kanjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah lantaran Siti Halimah sadia kasieun nangke urang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakal nya jadi ieu terus dimimiti kamari tidinya geus dimulayan hari datang ke tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته